Dak, lamun ngomong coba sih ulah asal baik dong pisang goreng dina kenceng kolosot beuh reman tepuguh-puguh anu ngadem kan aku naing dak bebasan cenah kandi daek teu cenah nyin challenge ye jeung si Haji cek aing challenge naon viral heut ge atuh naon cek aing challenge na tenang ke cenah dibayar 10 juta oh cek aing challenge naon gara ngomong ngangkog embe cenah astagfirullahaladzim eta cek aing mere challenge sok teu make otak saya teh medak kira-kira aing jeung si Haji aing kita nyieun challenge cenah ngangkog embe atuh kami boga harga diri asal bae bacing dia lamun ngomong kolosot udang pisang goreng nake kenceng dia reman ulah tak aing normal si Haji gini torek nyodek nyon itu tedek kami tedek tuh hayang naon aing mati-matian amat aing nyen challenge ngangkog embe aing malah laki normal boga harga diri si Haji gemodekeun asal bae dari dia mah bacing